Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana, Ibu Guru dipi hormat sareng sadayana rancangan siswa kelas 11 nu dipi kacinta. Langkun ti payun mangga urang sanggakeun puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala nu parantos maparin wakatos ka urang sadayana dugi ka tiasa patempang rarai dina ieu acara. Alhamdulillah orang tiasa kepeli ieu tempetina kaayaan sehat walafiat para wargi anu ku sim kuring dipihormat. Dina ieu waktos abdi bade ngadugikan kumaha penting hirup sehat kanggo urang sadayana. Urang sadayana kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak sorangan sangkan dijauhkan tina segala penyakit. Ku margi kitu urang kada ngalaksanakan hirup sadidinten ku cara anu sehat seperti meresih atau iba meresih kuku nyikat waos anu rutin. Eta contoh hirup anu sehat. Contoh sanesna micin runtah karena tempatna nyiduh ulah di mana wae batu atau bersin nutupan baham. Saupami sadidinten urang ngajaga kabersihan awak, urang bakal bersih atanapi suci tina sagala kotor. Bersih teh hartosna bersih sucina diri urang aring lingkungan di sabuduran urang. Urang kedah make cinta suci sareng bersih sahadirin sadaya. Cekap sakitu nu dikapit hatur pamungkas ti abdi bilih aya basa anu kirang antep serehna atanapi kecap anu kirang merenah larapna. Mugi kersa ngahapunten, hatur nuhun kana parhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.